Enjing-enjing na ngajajab sakola dilanjut siang na beberes bumi sontena ameng ka bumi wargi hendak deui di aktivitas emak-emak pengangguran. Assalamualaikum bes. Tos mulai lalebet sakola deui mah. Biasa we bes unggal enjing-enjing teh diawali ku riweuh ngajajab sakola. Kamari-kamari mah pas nuju libur tiasa nyantai. Nya ayeuna mah kembali deui we ke setelan semula. Janten ojek pribadi. Tah singkat cerita ieu teh nya bes. Tos ngajajab sakola mah langsung we ieu teh uih deui ka bumi soalna bade beberes. Biasa we bes abi mah pami beberes teh sok uih ngajajab ti sakola we. Soalna pami beberes sateu acan ngajajab sakola mah teu kabujeng. Bade beberes di subuh keneh meni asa tariris kitu nya bes halodok kieu mah. Raosna teh tarik selimut deui we. Tapi teu tiasa kitu nya bes ibu-ibu mah. Dimulai gugah subuh dugi ka wengi deui teh tiasa berleha-leha da seueur pidameleun geuningan. Pidameleun nu teu aya beresna. Nyatos beres sasapu mah dilajeng we ngepel ieu teh. Kantos aya nu naroskeun. Teh naha ngepelna ku lapel biasa teu ku pangepelan. Muhun da bes abi mah asa raoseun keneh ku lapel kieu langkung bersih. Teu karaos waktos teh dianggo beberes mah jolo ngajemput deui we. Singkat cerita ieu teh bes sekitaran tabu opat. Nyawe abi teh angkat bade ameng ka bumi wargi. Angkatna teh ieu teh dijajabkeun ku caroge. Ari pas tos dugi bumi wargi teu tiasa calik geuning ngadon marintah. Ieu teh bade ngadamel seblak jadul nya bes. Tah kieu we bes seblak jadul mah bahanna teh kerupuk we hungkul. Pami bumbuna mah biasa we cikur bawang bodas sareng penyedap. Ieu teh bes abi mah tuang ti payun we dan nu gaduh bumi nama masih keneh masak.